Kayak awewe kan kugelis panjang coba eta hidungna maju Belah mana kan? eta dihareupeun Coba tuh yang nyaho orang sampeurkeun nya urang kenalan nya. coba we nya Ayo urang deketan. Saha eta anu nangtung di pojok warung gelis rupana buuk panjang irung mancung hayang deket tapi sieun kena pentung loba lalaki kaedanan nepi ka burung alus basana loba lalaki kagoda nepi ka beak harta ejeung bandana neng kokom si kembang warung gelisna kabina-bina neng kokom awewe zaman ayeuna loba lalaki anu raraheut hatena eta kugelis neng kokongnya itunya aya we gelis mah Ya heuh kan. Kan jakal we. Manehna mah geuning sok nyindrakeun hati lalaki. Jeung depan kudu we make artos manehna mah kan. maklum ayeuna awe gelis mah kudu kitu kan Mereka deketan aja urang hararese kuda Kang. alus basana loba lalaki kagoda nepi ka beak harta ejeung bandana neng kokom si kembang warung gelisna kabina-bina neng kokom awewe zaman ayeuna loba lalaki anu raraheut hatena neng kokom si kembang warung gelisna kabina-bina neng kokom awewe zaman ayeuna loba lalaki anu raraheut hatena loba lalaki anu raraheut hatena Lain jadi kasih eta saya tahu kapan temurun urang-urang betul sana apa modalna Bebek, ari masalah cinta mah poek bebas teh. Da eta mah masalah hati, moal bisa diganggu pisan. Itunya moal bisa lantaran kieu nya kumaha uwi. Wontong ngilu-ngilu pusing. Nya kumaha uwi. Kabok uwi. Kumaha dewek Ontong lo baca
uwi montong ngilu-ngilu pusing nyaku maha uwi kabokok uwi nyaku maha uwi montong ngilu-ngilu pusing nyaku maha uwi kabokok uwi nyaku maha dewek montong lobat capek nyaku maha dewek gerong soy kajen dewirna jeding persis pisan kue odane kajen diruna pesek singgah dulu oke kajen numpang ngajengke lamosoko si gajah kajen pipina temu si gabalon arek betu soal cinta kuring merasa soal asmara montong coba-coba rek dipaksa-paksa nyaku maha uwi montong ngilu-ngilu pusing nyaku maha uwi kabokok uwi nyaku maha dewek montong lobat capek nyaku maha dewek isi gerong soy nah no kasih layanan we hirup teh kena pepek sekali deui pepek sakali kuing tetap kuing sakali deui hidup kuing Kieu nya Kang nasib jalma susah teh saborona teh babaturan dulur oge embung maturan Kang ka jalma susah mah. Rasa dirarasa hirup susah jadi jalma henteu boga babaturan oge ngajauhan duduluran embung ngawawuhan hirup susah jadi jalma henteu boga pageto sugan pageto nasib jalema eueuh nu nyaho nu tadina senang jadi lara nu tadina susah jadi bagja hirup di dunia ukur sementara kudu sabar jedai ikhtiar ulah bohong ngadoakan nu kawasa insya Allah hirup oge jadi berkah. Duh tersangka kira sana hirup jadi jalan
jalma susah dipandang sebelah mata. Sugan pageto nasib jalema eueuh nu nyaho nu tadina senang jadi lara nu tadina susah jadi bagja. Pageto sugan pageto nasib jalema eueuh nu nyaho nu tadina senang jadi lara nu tadina susah jadi bagja. Hirup di dunia ukur sementara kudu sabar jeung daek ikhtiar ulah bohong doakan nu kawasa. Insya Allah hirup oge jadi berkah.
sehat asa geri